Bupati Bandung Dadang Supriyatna, ngaluuhan milangkala Nahdlatul Ulama nu ka-80 genep. Bupati Bandung Dadang Supriyatna, sumping ngaluuhan acara milangkala Nahdlatul Ulama nu ka-80 genep, nu lumangsung di Pondok Pasantren Salafiyah Modern Al-Ajwa Al-Islami Desa Pasirhuni Cimaung, dina dinten Senin 31 Januari 2022. Dina kasempatan eta, Bupati ngajak NU Kacamatan Cimaung, pikeun ulu biung dina sosialisasi jeung suksesna program anu dilaksanakeun ku pamarentah Kabupaten Bandung. Bupati Dadang Supriyatna mitutur, wirehna NU sebagai ormas Islam anu lain wae dina widang keagamaan, tapi oge kagiatan atikan, sosial jeung ekonomi, saluyu jeung program anu ayeuna dilaksanakeun ku pamarentah Kabupaten Bandung, diantawisna Sakola Al-Quran, program Desa Sabah, serta pinjaman bunga bergulir pikeun ngagancangkeun pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta sebagai usaha ngabasmi Bank Emok.